Bismillahirrahmanirrahim. Ila daratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Summa ila darati malifil kutubil ladina ta'lamna wa alamna ma'alafatihim, khususan Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Hikam halaman 27. Liun pik kudu ngainpakeun dusaatin saha dusaatin anu ngabogaan kabeungharan min saatihi tina kabeungharana si dusaah eta alwasiluna jalma anu geus nepi kabeh ilaihi ka Allah. Kana sarahna ai isyaratun tegasna ma ari isyarah ila halil wasilina tepan kana tingkah kaayaan para wasilin ilaihi ka Allah ta'ala bari mahalur Allah. Painahum karna saenjana wasilin lama khoroju samang-samangsa kaluar wasilin min sijni ru'yatil agyari tina penjara ningali agyar makhluk anu ngarubah ila qodoi tauhid kana lapangan tauhid wa kamalil ibtisori sareng saperti sampurna paningali hate tasaat tah narima luas naon masafatud nadrihim jarak paningali wasilin wa upido sareng dilimpahkeun alaihim ka itu wasilin naon ulumun pirang-pirang ilmu wa asrarul ilahiyah sareng rahasia bangsa kapangeranan. Soru mangka jadi wasilin yamuduna moncorong wasilin al wairo ka makhluk waya tasarrufuna sareng tasarruf molahkeun wasilin pi awalihim dina pirang-pirang ilmuna pi awalimihim dina pirang-pirang ilmuna wasilim albataniyati anu bangsa albatiniyati anu bangsa batin kai patakumaha atuh sa'u karepna wasilin waman sareng sahajal makudiro anu disempitkeun atau anu dirupekeun alai kasih iman non rizquhu rizkina si iman asa iruna eta jalma anu lempang kabeh ilaihi menuju ka Allah. Ai isyaratun tegasna mari isyarah ila halisa irina dina tingkah jalma anu lempang kabeh ilaihi ka Allah. Bihim ari itu syairin pahum mangka ari itu syairin eta mikdarun alaihim mikdarun eta teh anu disempitkeun alai saha alaihim itu syairin bi arzaki dina pirang-pirang rezeki al ulumi pirang-pirang ilmu na wal pahumi sareng dirupakeun pemahamana. Mahbusuna anu ditahan kabeh pi maudiki nu rupek pi maudikil khayalati dina rupekna hayalan warusumi sareng rupekna ciri-ciri yan pikuna ngainpakeun sairin mimatina perkara ata anu geus maparinkeun sairin anu geus maparinkeun hum ka itu sairin sa Allah Gusti Allah taala min fadlihi tina kurnia Allah. Kurnia Allah teh min rizki nyatana tina rizki al miqdaru anu geus di ukur adoiki anu sempit ala ghairihim kasalian itu sairin wa tasarrufuna sareng tasarruf molahkeun sairin di awali mihim dina pirang-pirang ilmuna sairin ala qadri mana tepan kana ukurana perkara atau anu parantos maparinkeun hum ka itu sairin saullah Gusti Allah taala aja
wa jalla. Alhamdulillahirabbil alamin.